dina ieu maqalah nguningatkeun Syekh Muhammad Ad-Dauri nguningatkeun ka urang sadayana saur mantena syaqa iblis mi khamsati asya. Iblis cilakana teh kulantaran 5 perkara. Hiji, iblis teh lam yaqiru bidambi. Hiji, iblis mah teu rumasa boga dosa, teu ngaku boga dosa. 2, iblis mah walam yandam, teu pernah hanjakal hanjeluk. 3, walam yalam nafsahu. Nu katilu, iblis mah tara nyaci kana dirina. Nu kaopat, walam ya'zam ala taubati. Iblis mah tara aya rasa hayang tobat, tara ngazam hayang tobat. Nu katilu, nu kalima, iblis mah wa qanata mir rahmatillah. Iblis mah putus asa dina rahmat Allah. Wa sa'ada Adam alaihissalam, bagjana Kangjeng Nabi Adam alaihissalam bi khamsati asya. Nabi Adam ge bagjana teh kulantaran 5 perkara. Naon kabagjan kangge Kangjeng Nabi Adam? Aqarra bi dzambi. Kangjeng Nabi Adam mah ngarumaoskeun gaduh dosa. Teras wana niba alaihi. Kangjeng Nabi Adam mah ngarumaoskeun hanjaka. Teras wala manafsahu. Kangjeng Nabi Adam nyaci kana dirina. Kangjeng Nabi Adam muasrat fit taubati. Enggal-enggal Kangjeng Nabi Adam mah tobat ka Allah. Teras anu kalima saudara Kangjeng Nabi Adam mah bagian Kangjeng Nabi Adam walam yaqnat mir rahmatillah. Kangjeng Nabi Adam mah teu putus asa